santri aja teu bararatah ngaji gitu teu kurang semangat aing lagi taya teh apa halal apa haram nu jelas mamun teu diridoan ku Gusti mah meureunana atuh haram buktina aja teu barataheun meureun tanda teu ridho ti Gusti Allah ieu kumaha tobatna aing ke jabejana kapan eta teh pan duitna duit berpuluh duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal ditarima kecuali dua. Bismillahirrahmanirrahim. Mata hate urang teh bisa ka kubur di jero kubur Gusti Allah nu geus kadeuleu ku urang. Urang dibawa kadinya kemudian dikakalerkeun dibuka pipi urang ditempelkeun kana taneuh talina kabeh dibukaan dihijikeun dina suku dibuka suku teh kasunahan-kasunahanana teh terus dipasang tataban urangna peureum kieu bae tapi nerewang ka jero kuburan aing teh bakal kos kitu engke teh kemudian diteuneunnan gelung nu kuari mah beuh meunang sambarangan anggal tapi engke mah tina gelung kuari mah teu meunang sambarangan pakaian teu meunang henteu diistrika engke mah pakaianana kos kitu boro-boro aya mode dikaputkeun henteu nerewang urang ka jero kubur masyaallah ieu basirah urang sedangkeun urang yakin jasa sanggeusna tek pasang tataban terus ditutupan geus ditutupan ditincakan anu kamari ieu mah guru urang teh dimule-mule ku muridna kuari mah muridna nincakan taneuh madetan guru urang nu kamari ieu mah abah urang jeung mah urang teh ku urang dipuja-puja jeung dipusti-pusti ketika paeh mah ku urang dipiceun bae kaleuweug ditincakan kana padet saha bae ge kos kitu kemudian urang nerawang aing teh nu kos kitu teh bakal ngajopak di jero beres tidinya barali kabeh nu milu ka jero kuburan adalah amal aing nerawang basirah urang ka jero kubur bakal dituturkeun ku amal perbuatan urang selama hirup urang bagus bakal nuturkeun bagusna goreng bakal nuturkeun gorengna mata urangna peureum mungkin di kamar mungkin di kursi tapi mata teh urang terus ka jero mata ieu mah alam sogir teu kadeuleu nu kadeuleu tumpukan taneuh-taneuh doang ketika mata hati urang nerewang ka jero kuburan masyaallah karim peuheur rarasaan tidinya aya masana datang ka kiamat wallahu alam hanya Allah nu nyaho urang mangan sakadar dibere tanda-tandana bae ku Kangjeng Nabi tanda deket kiamat teh kasir waladis zina tanda deket kiamat teh anak zina ambalaya nu mabok ambalaya nu maling ambalaya berbagai-bagai kemaksiatan jeung kazaliman ambalaya tere datang kana waktu kiamat hanya tanda-tandana bae lah tidinya engke bakal kiamat dibayangkeun ku mata hati urang sesuai jeung nu sok dicaritakeun ku ulama meunang tina hadis Kangjeng Nabi belah dituna meunang tina Al-Qur'anul Karim al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus persis engke jelema teh kosiraru kal farashil mabsus siraru brang ambualaya nu ka dieu kakaler ka kidul wa takunul jibalu kal ahlil manfus eta lah nu dibayangkeun ku mata hate urang teh nerewang urang ka masa kiamat tidinya langsung nerewang geus beres kiamat teh mata hate urang teh ka mauqif berangkat ba'ats digiring urang teh ka mahsyar narangtung didinya mata hate urang datang ka dinya mata ieu mangan sakadar dedeleuan sakieu tapi mata hati urang di samping nu geus kurang kalaksanakeun bisa dibayang-bayang kemudian alam kubur bisa diterawang engke kiamat bisa engke alam akhirat bisa jadinya urang kakarak ka diri urang aya di mana posisi urang engke dina yaumul qiyamah aya di bawah bendera nu mana urang jaga di mauqif lantaran engke teh Kangjeng Nabi Adam boga bendera Kangjeng Nabi Idris boga bendera Kangjeng Nabi Nuh boga bendera Kangjeng Nabi Sulaiman boga bendera Ibrahim Musa Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad kabeh boga bendera urang engke neuleukeun benderan ulah salah bendera urang mah la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah asal aya bendera eta cicing di hadapan ulah neangan bendera Golkar cilakan geus ti kuari piceran bendera-bendera nu kos karar itu jang naonan nu artina ieu bae bendera la ilaha illallah Muhammadur aing pejabat lain sakola henteu gas aing mah deuk disadarkeun pokona awak aing deuk ka Qurankeun titik aing moal boga bendera-bendera macem-macem geus disebut ortodok los disebut kemajuan los maju jang sia aing mah jang ka akhirat mah tah mun aya kiai ustad geus kos kitu mantep lain sakadal mantep mantep sekali mantep ieu mah sok iluan kacakici segala bendera Golkar segala pugu nyungsep ai sakola melos ti mimiti ibtidaiyah sanawiyah aliyah Allah berangkatnya na ka UIN nah terus atau nyana kuliah di Trisakti Kusyadi kuliah di IPB Bogor dan lain sebagainya ke ITB bila perlu ke luar negeri guys balik di Mesir balik di Yaman balik di Madinah nyana ngembangkan dunia lain goreng bagus kan memang manehana nangis dirinya duniana bagus los asal ikhlas tabai anu balik di Belanda, balik di Inggris, balik di Australia, balik di Jepang, balik di Korea, balik di Amerika, kembangkan di dia ikhlas tapi bagus. Urang masa sekolah henteu. Pugu iuran ge make kusuluh baheula. Teu naek-naek. Ku hari teh sadar teu boga ijazah. Geus bae. Moal mimilu aing besi lah, hadas mimilu abring-abringan teh nya hode ka mana hulu urang. Kamari orang aya Gus Dur nuturkeun hulu Gus Dur mah nya urang neuk disungsepkeun ka Gus Dur moal sebabnya nama predikat ge kiai kebelah dieuna ahli makrifat nu nyahoeun mah ka Gus Dur pasti percaya penuh moal kudu disasarkeun dek nurut dek teu nurut deres aya pamimpin kuari pamimpinna saha coba nu koneng teh nu koneng tuh dasar tegas kabere Abu Rijal cenah pemimpin engke Abu Rijal apanya nak bisa henteu nyasarkeun urang di agama maksudnya je ulah sembarangan bung jenggot apa moal apa nyasarkeun apa henteu wallahu a'lam ya kahirupannya na ge kos kitu kene di dinya ayeuna ayo coba jang milih ka hareup namun can jelas bakal mamawa negara ieu teh urang-urang kami milu abring-abringan sakola teu naon teu nyana nu ngeunah urang anu disiksa ku Gusti Allah jadi cenah kieu atuh moal maju teman negara lah ku urusan urang mah kieu moal maju geus batur bae keuna maraju urang memilu wae geus moal maju ku sebab urang sederhana pikiran urang ka Allah bae nyana memperjuangkeun eta urang milu memperjuangkeun Allah. Wah, cenah karabat moal menang duit eta sia. Kanyawan ku aing sia. Eta ieu duit-duit kana mah nih jualan toge. Anggeus beres deui, leteran teu laku pikeunan los. Beres mah. Ieu bantu puguh jalur. Kudu puguh heula. Puguh heula. Urang mah boga perhitungan kalkulator Al-Qur'anul Karim. Kalkulator hadis, kalkulator Imam Syafi'i. Timbangkan pakai kalkulator eta ya demokrasi akur henteu jeung kalkulator eta teu akur atuh ulah ieu cenah ieu papan undang-undang negara milu aing kan aing moal ngagugulukeun sebab aing bisa dicarekan ku Gusti Allah beres kan kos kitu atuh kos kitu bae cenah moal maju lamun deuk maju tuturkeun aing jadi presiden je boga aturan parangsana siapa yang menjadi presiden? Atuh siapa ya anu ngadukung mangan aing mangan saukur boga ijazah SD. Misalnya cenah cak urang luar negeri masa presiden ijazah SD? Ya tuh masalah setuju mah kabehan. Kiai lamun neuk jadi presiden neuk naon rencanana? Hiji neuk ngabangun kubah masjid se-Indonesia. Masjid deuk dikubahan ku aing kabeh hiji. Jeunan munara ku aing. Jang naon cenah eta? Jang mantok-mantokkeun kiai beledug. Ararese amat lah gitu. Baru-baru jadi presiden jadi camat geus hese geus ieu mah ibadah bae di jero nagara supaya tentrem ibadah sakitu ulah
milu nah cenah teu maju kieu mah cenah kos kitu mah oke ku aing dibere konsep maju sia hayang ka neraka bere ku aing konsep maju ieu basoir nerewang urang ketika orang nerewang mata hate orang basiroh bari kieu be urang di imah urang nerewang hirup aing ku ari umur teh geus mendekati 70 tahun masa muda aing baheula teh aduh dipake sakola keur zaman sakola aing teh kapan pohoan ka Gusti Allah jadinya terus aing jadi pemerintah baheula pernah jadi DPR orenganan jadi DPR teh kos kitu naon bedana jeung orai koros kieu beuki kitu beuki teu beuki ku batur diseungseurikeun nu mantap keur memeh jadi DPR mah lempet barang jadi DPR persis orai koros gendut geus teu kudu dipertanyakeun deui eta teh cak Abuya Cidahu mah lamun aya tamu ka Abuya beteungna gendut geus ulah ditanya deui berarti beuki dahar lamun aya tamu ka Abuya mah baheula matana cai mataan we oh berarti tukang tahajud geus kajawan ku Abuya mah begitu datang deui oh ieu mah kuru gering geus teu kudu loba carita eta teh kos kitu teh tanda jeung dalil ayat eta teh memeh jadi DPR mah lempet begitu jadi DPR Masya Allah betul kau loli tanda berarti teu beres ji ulah macam-macam sih tinggal tanda eta gosip ieu keur cerita Basiro aing baheula jadi DPR persis orai koros mun aing ngaju paeh teu ditarima ku Gusti Allah Gusti Allah mah meureun aing disiksa aing ayeuna liwat ka tukang sate ngerecek eta sate dibulak-balik meureun engke awak aing kos kitu dibulak-balik ku malaikat ditusuk meureun percis kos sate digebeg-gebeg ngerecek ya kari mun aing datang ka teu dihampura baheula aing kerja di DPR baheula aing kerja di lurah baheula aing kerja di camat baheula deuh emang aing kahadean mah aya tapi teu sabanding jara rasaan teh jasana aing kerja di lurah lobaan korupsina dibanding benerna meureun benerna mah jurusan ka akhirat tu salahna jurusan ka neraka ieu mah keur carita Basiro nerwang ka alam nu itu asan mulai teh urang kurucut minimal nu dihandap heula ngurucut Basiro ngaran ya kari mun urang teh kalau segitu deh kumaha deh encan jadi presiden jadi gubernur jadi menteri jadi bupati aing kitu mah rasaan urang-urang bener atuh masalah hirup aing baheula teh jadi bupati aing teh kerja di bupati duku aing dibangun urusan syiar agama anu jalan ku aing diberesan tanpa pamrih nuka ditu yatim piatu ku aing geus disadiakeun naon deui ja aing mah urusanana teh segala rupa ge birokrasina dipermudah ku aing urusan ngabangun ja ku aing dipermudah segala rupa asal jelas bae ngan eta pernah aing duit ditilep ku aing ieu doang teh pernah nu eta doang tuduh Gusti kumaha jumput sumput salindung ka rakyat aing aya nu kudu dikondisi-kondisikeun nu rakyat teu kudu nyaho padahal mah Gusti mah nyaho kumaha aing lamun paeh tah Basiro teh datang ka dieu ya Allah ya Rabb deres sama pejabat kiai aing keur mimiti mah bagus tuh dibawaan ku aing ka majelis takrib Riyad Fathul Muin rapi hirup aing babarengan jeung masyarakat diundang di mana aya nu maot nyalateun di mana aya nu maot peutingna tahlil muludan jeung rajaban asana tiis hirup aing teh sanajan can pati bisa ikhlas teh tapi geus aya di kelompok eta we ngeunaheun paling zizikiran lah eta mah urusan berkat tama urusan pang dorong jeung pang bubuna doang lain eta nu ku aing dimaksud mah babarenganana
aing hirup kitu teh 15 tahun nikmat da sajeng masyarakat aya naon maksudna motif ibadah kabelah dina barang aya pilkada mulai aya nu datang ka aing teh tadi nama aing embung kulantaran dibere 20 juta bibitina rada asan aja nu diimahna ge atuh butuh ieu malah mahaju cakaci kitu di imah teh cokot bae lah tuh jauh da daun ieu tah masa pira mere urang mamenta henteu naon teh aju dicokot eta teh rada jelas asana lain deui ibadah teh nu tadi rada ngeunaheun jadi henteu katempelan ku duit APBD moal salah eta teh kabelah dieuna mah haju hayang deui nyana datang deui mere deui 10 juta alhamdulillah ya rabbil alamin urusan dapur maka tunjang tapi urusan batin ceuri. Aduh kabelah dia nama terus jadi titah kulurah nyen proposal aingnya belah dia pondok pesantren dijieun hasil proposal teh ai pondok mah bagus jasangan horenganan napasna eueuh santri aju teu bararatah ngaji gitu teu kurang semangat aing lagi tah ieu teh apa halal apa haram nu jelas mah mun teu diridoan ku Gusti mah meureunana atuh haram buktina jatuh bararataheun beureun tanda teu ridho ti Gusti Allah. Ieu kumaha tobatna aing ke jabejana kapan eta teh pan duitna duit perpuluh duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal ditarima kecuali dua hiji sahir nomor kadua asyir hiji tukang sihir teu ditarima temah tobatna kecuali nyana ngesan tina ilmu sihirna ilmu teluhna nomor kedua asyir tukang nyokotan perpuluh tukang ngadahar perpuluh usur eta mah kapan ittifaq mutafaq alaih kabeh ulama ngaharamkeun perpuluh bah eta mah kajian urusan pemerintah mah tapi pan aing kabeleteran pan aing nyaho ja aing sok maca kitab eta teh perpuluh teh kok aing make jeung hayang nu mantak asana teu ngeunaheun ieu ibadah teh nerwang urang ka akhirat mun aing engke ditimbang amal aya duit perpuluhan teu puguh teu karuh aing nyaho mangkaning eta teh haram dikumaha basirah urang datang ka alam mauqif alam mahsyar ceurik paingan asana baheula mah ku ngeunaheun jasa hudang ti peuting eueuh beban barang kuari kamari ieu mah kerencan aya pilkada-pilkadaan pilgub pilguban ja jaringan-jaringan barang ka dieu HP teh luar biasa dipake kegiatan di anu barangnya geus jadi bupati nama aing deuk hubungin ge hese jasa ieu nya nu ngina aing nu rugi dunia ngan sakikituna doang rugi akhirat aing mun disidang nya nyaho eta mah duit perpuluh deuk kumaha basirah urang tepi ka dieu Masya Allah basirah nu mantap Gusti Allah ngajelaskeun qad jaakum basair tetapi dia dijelaskan basair nabi bana hujat hujat berarti tina basirah mata hate dipake kana hujah ieu basairna adalah majas tina pada luasna luar biasa jadi atuh kuari mah majas ieu teh jelas jata karanjeun kabeh geus datang pirang-pirang hujah pirang-pirang dalil pirang-pirang saksi pirang-pirang mujizat langsung ti Gusti Allah anu katerwag langsung ku mata hate timimiti dalil-dalil anu tadi teh ayat-ayat anu tadi kuari geus datang ka anjeun kabehan tinggal di deuleu bae faman absara falinafsihi sajelema anu ningali make mata hatena timimiti make mata anu alam sogir neuleuh kajadian ayat-ayat Gusti Allah diselusupkeun ke jero dada ke jero hate didinya mata hate kuari bisa ningali nerawakan kamaha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil tah eta teh jelema anu neuleuh kana dalil-dalil eta kana hujah-hujah eta ayat-ayat Gusti Allah anu tadi teh eta teh kamangpaatanna pali nafsi jang manehanana lantaran sawaliana sawaba insarihi lahu ganjaran dedeleuhanana jang nyana wa man amiya sajelema anu buta
kemudian sasar teu bisa neuleuh mata hatena teu bisa neuleuh kana hujah dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat tapi ku Gusti Allah henteu dibukakeun di hijab buta tina neuleuh mata hatena kana dalil-dalil tersebut atuh falaiha madaratna jang manehanana wala petaka kasara-saranana jangnya tinggal aya persentase kuari neuleuna aya nu 100% cara Kangjeng tuluy para sahabat belah dia para tabi 100% tanpa kudu ngaji sapina deui belah dia aya sapina mah tanpa kudu ngaji Fathul Muin deui belah dia Fathul Muin mah karangan Imam Zainuddin Malebari tanpa kudu aya Tuhfah tanpa karangan Ibnu Hajar tanpa aya Raudhah karangan Imam Nawawi tanpa aya kitab-kitab koskarar itu sahabat mah geus langsung jitu justru para mujtahid nempo ka Kangjeng Nabi jeung para sahabat kitu keneh dina ilmu tauhidna eueuh wujud kidambako mukhalafah lil hawadis di zaman sahabat mah lantaran naon nu diutarakeun ku Kangjeng Nabi langsung mantep jasa kamantepanana boro-borona naon nyawa dikorbankeun pake perang siap jasa ku mantepna jeung ku yakinna ka Gusti Allah kuari diaji kurang wujud kidambako mukhalafatun lil hawadis kiamu binafsi wa daniyat qudrati rodat gandeng di masjid teh aki-aki jeung budak leutik wujud kidambako mukhalafatun lil hawadis giliran titah perang embungeun eta naon artina wujud kidambako atuh zaman sahabat teh aya wujud kidambako perang siap malah sahabat nanyakeun ira Tuhan perang deui geus atel awak ge hayang perang buringas kana perang teh eueuh ngaji wujud kidambako kayakinanna istimewa anu kuari timimiti orok di paun geus dipadahan wujud kidambako mukhalafah lil hawadis mae kuari pendidikan leuwih di paun naon tah TK geus hebat jasa dodoan geus hebat wujudna geus hebat kabeladiana oh istimewa woi dikembangkan disapeker diceramahkan titah perang boro-boro perang jeung kafir perang jeung kredit gitu becus naon hartina wujud kidambako eta yehehe yakin ka jero hate nah aya kelas baheula geus mantep jasa belah dieu para tabiin terus di zaman mujtahid kebelah dieuna urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim sapotong-sapotong iman ka Al-Qur'an iman osok ngeridit keneh osok berarti imanna teu sampurna iman ka Al-Qur'an iman sebagai kitab Allah undang-undang jang di negara aya dina Al-Qur'an kan tenan dipake di Indonesia henteu nu dipake aturan HAM aju kumaha atuh geus tinggal nungguan paeh bae di neraka pasti jasa dikerebekeun pasti jasa pasti anu angkep kadinya teu siap untuk merubah terus bae didinya cicingna paeh rasakeun disate mentak lamun keur ngajabat paeh wah tah geus aja atuh kudu kumaha iya tuh urang mah kieu bae rakyat retik urang mah nuturkeun bae hayu bae ja urang geus yen wakil DPR wakil urang bupati eta sebagai eksekutif pelaksana atuh urang mah sapira rakyat nyana atuh anu ngelola nyana nu ngarancang undang-undangna nyana siap ngarancang undang-undang endek aya Al-Qur'an ditempelkeun urang mah nuturkeun endek henteu bae atuh urang mah kieu-kieu bae ngan urang kan protes ka Gusti Allah Gusti ja Al-Qur'an teh aya tapi teu dipake nu mantak abdi mah Gusti sakadar sakikieuna bae rakyat biasa abdi mah tetep hayang salamet bae Gusti di akhirat sakadar ngomong bae ieu mah bahwa eta teh sabenerna mah henteu make Al-Qur'an abdi ngomong saksina aya Haji Mamun geus sakitu bae geus beres geus tuh saha jelema nu neuleuh karena ayat-ayat jeung dalil-dalil make ganjaranana mangpaat dajangnyana henteu silakan ajang nyana percaya ke Al-Quran sebagai kitab Allah percaya dipake henteu kabeh kisos geus teu dipake
taruhlah eta mah kudu pengkondisian negara. Iya ya sehari-hari. Ya ayyuhalladzina amanu he jelema-jelema nu iman peremkeun mata anjeun ningali dina nalika neuleuh awewe nu diharamkeun tapan ieu mah dipersilahkeun kakabehan nyaho ayatna taguddu min absari peremkeun di mana-mana neuleuh awewe kemantak cek Syekh Nawawi tanarate mah lantaran awewe mak wajib make jilbab ketika awewe teu dikondisikeun make jilbab lantaran nagarana di urang mah negara demokrasi atuh urangna kuari mah tibalik make jilbab nu mantak Syekh Nawawi mah lamun turun ka Indonesia sorbana dikaluhurkeun ka dieu ieuna dikadiekeun cara urang Arab do jadi awewe geus teu bisa neuleuh banget Syekh Nawawi Syekh Nawawi nama neuleuh nyana ku embung-embungna jadi kieu geus jadi nyana geus teu bisa kadeuleuh beungeut nyana geus nyana teu dayang neuleuh batur pan awewe ge neuleuh urang Aram jadi henteu geus kieu peureum jadi wali urang mah awewe na terbuka urangna dibuka sebel genyeng atuh geus kumaha ada perzinahan ku ari mah di mobil ge gambarna susu sok boga kieu gua lagi datang ka ngomong isi negara jadi kos kieu aja sakurat teh ya kula langsung naik mobil bae dihareup kieu didalekeun we tuh ke gambar mobil si kos karar itu heran aing mah aing nu numpakna Ki Haji nu numpakna Ki Haji Belon bareng turun mah ji pana teh gambarna budak anak tah mah atuh anak ge kula ge resep ieu dek kumaha geus puguh di HP bluetooth geus terus daratang arasuk informasi luar negeri teh geus pertahanan kemudian kuari mah gambar terbuka di mobil model kos kitu gambar-gambar nu mengarah kana perzinahan nu zinah kuari mah lain ti kalangan muda bae anak bau ingusan ge geus zina budak leutik geus zina kolot zina geus puguh kuari mah ka bangsa jarang darangda atawa WTS mah ieu mah boga salaki terus bae perzinahan deuk kumaha kahareup wallahu a'lam akibat liberal teh kos ieu tah henteu make Al-Qur'anul Karim ieu kakarak tahun 2013 delekeun tahun 2020 kahareupna ka ditu tahun 2030 wallahu a'lam ma min zamanin illa badau serun kuari kake beuh tahun hareup mah leuwih parah buktina keur zaman urang leutik keneh mah aya TV ge lah hitam putih krenyek tuh akian mah ngeusan leuna geus beres pokona mah tutup nyana lamun daek atuh nyetrum deui mun teu daek masa minggu geus teu disetel-setel aman kuari wah listrik masuk desa colokeun segala rupana kalan listrik pemandangan teh bae kamari ieu mah kakarak datang ka nasional doang kemudian aya film-film barat ge lah tapi film-film koboi nu kos karar itu kabelah dieuna luar biasa film teh tetep aya sensor malah Gus Dur jadi badan sensor film baheula teh reaksi seluruh ulama di Jawa Timur jeung Jawa Tengah lantaran Gus Dur jadi badan sensor film cak Gus Dur kalau bukan saya yang jadi badan sensor ntar pada lolos semua ternyata ketika Gus Dur jadi badan sensor teh bagus lah orang intina malin eta teh mengetahui tentang dunia perfilman cak Gus Dur waduh neraka semua nyahoan Gus Dur tah kabelah dieuna geus eueuh hahalang baheula mah blue film teh di Indonesia tangkep ku polisi ku ari mah polisina nu neuleuh blue film siapa teh jauh blue film BF hararese jasa ayo geus sambalaya ku ari mah teh didele ku budak didele atuh geus ngaji henteu rem can boga pemandangan kos kitu geus ambalaya wallahu alam kahareupna sata nu tanggung jawab kiai mah sakadar ngomong hati-hati zina tah RT tah nu kawajiban sial cek RT ka aing bae lurah tuh cek lurah teh mah nya aing kudu sorangan ka neraka camat atuh
cak camat mainnya atuh bupati atuh cak bupati mainnya aing kudu kana raka sosoranganan iya atuh ka gubernur cak gubernur ya presiden geus bae dihijikeun bae kabeh cukup jang tetanggung jawab soal pornografi soal seks dan lain sebagainya jang kana raka mah kunaon atuh teu dikondisikeun di negara koordinasi jeung kiai kumaha atuh carana kiai sakadar nyaritakeun hukumna pamarentah anu kudu bertindak ya kuduna mah kos kitu tapi ternyata kan henteu geus kiai mah leupas asal geus ngomong beres mentak kula mah ngomong doang ieu mah kula mah asal adapun pelaksana mah teh mah kumaha pamarentah ngomong doang kula mah ieu hukum Islam teh kos kieu ieu kieu ieu kos kieu aturanan mah kudu kos kieu ketika henteu atuh sabodohnya anu jadi inohong ye aing mah ngomong geus beres di akhirat woi Haji Uci selamat aja cak nu ngaji teh kami ge milu ayo geus milu bareng urang aya malaikat yang ini jangan nih emang kenapa dia mengaji aja tapi ngeredit terus jangan yang ini juga jangan kenapa dia pemerintah dia udah tahu hukum-hukumnya dari pengajian tapi dia tidak pernah mau mengodesikan jangan mau dikemanain ya dibakar dulu sebentar lah tadi mantak nutup boga kepentingan milu jeung bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantap urang dadah kalura lurah dadah sial ngadahan aing sial nyal kain orang berangkat mantep tinggal nu ku hari jadi pemerintah dek digubiag heula nyaos ya gubiag budak urang teh nyaho ka gubiag digubiag mata lamun urang nyokotan heucak pan kaliek-liek ari panen teh di sawah teh eta jadi pinuh kuletak kemudian di bawah heucak ngaranna ka eta teh supaya bersih digubiag heula ya budak wali mah teh nyaho eta teh istimewa eta internasional heucak eta dibawa ke alam baheula geus teh nyaraho wali mah nyahona HP BlackBerry bae pokona kontek ya Allah mata hati orang nerawang kadinya mah di dunia sesenangan orang di akhirat mah cilaka ndek dikubahakeun awak urang terserah ja ieu mah seserahan ya faman absara fali nafsi sajelma nu neuleuh kana dalil-dalil kemudian make aturan-aturanana sanggesta urang iman ka Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat anu nyata kadeuleu sakumaha tadi enggeus kemudian urang ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'an cakuran haram urang cakuran wajib urang ngalaksanakeun cakuran sunnah urang berangkat cakuran terus urang nuturkeun sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim ta ieu teh fali nafsi atuh kauntunganana jang dirina anu ngalaksanakeun lamun henteu ku ari mah urang iman ka Al-Qur'an rada deres urang mah lain kafir kemudian kafir mah geus sakaligus sama geus ieu mah iman ngan sawareh-sawareh urusan-urusanana sawareh-sawareh ieu dilaksanakeun ieu dilaksanakeun ieu nah ieu bakal ditimbang ke lobaan mana antara kahadian jeung kagorenganana nah ieu lamun urang teu neuleuh kana mukjizat teu neuleuh kana ayat teu neuleuh kana hujjah buta mata hatena faman amiya fa'alaiha silakana madaratna malapetaka kasasaranana jangnyana cek Kangjeng Nabi wa ma ana alaikum bihafiz kaula mah teu bisa ngajagaan raqib teu bisa neuleuhan li amalikum kana amal-amalkan ranjeun kula mangan sakadar nyampekeun innama ana nadhirun kula mah sakadar nyampekeun nyingsieunan doang sing hade ulah buta mata hate ulah cara kafir ulah cara musyrik ulah cara munafik sanggeus ta urang mah mukmin iman ka Al-Qur'anul Karim sing hade ka Al-Qur'an kudu sepenuhna percaya ka Al-Qur'an karena naon-naon aturan Al-Qur'anul Karim sebab ieu mah adalah undang-undang Gusti Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika nusarriful ayat wallahu a'lam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa da'alan ngundang ya Tariq bin Mubarak bi Ali bin Husain kalawan Ali kang putaran ki Husain fa amilahu maka nanggung ya Tariq ing Ali wa hamila ammati lan nanggung ya Tariq ing pamane Ali wa akhwatihi ing sakahe paman Ali lan sakahe pirang dulur Ali ila Yazid maring Yazid ala ba'irin wa tin ingat seonta kang asar wanas yakhrujuna lalu te manusia ku pada mararati annas kada ila liqaihim maring nemu ing Tariq lan Zaid ikuli baladin dalam saban-saban negara wa manzilin dan panggonan hatta qadim malam-malam tararka ya annas kada di masqain din ukimu maka dan adabin ya iya naskabe ala duraji babil masjidil jami ingat sepirang-pirang kitu palkah masjid lawang masjid jami hasil babu sabiung dalam panggonan dan adagakan opo tawanan sumawudi ar-rasul mukarram kari-kari dan tele opo sirahkan dan muliakan baina yadi Yazid dalam antaranya araping Yazid pamara maka merentah ya Yazid ayu jalannya dan dadakan ya rasul kita stingin gahabin in dalam bokor yang bertasaking mas waja'ala yang juru ilahi wa yaguru dan memandang ila Yazid ilahi maring Yazid lini ali ya Yazid ilahi maring Yazid wa yakulan ngucap ya Yazid sabarna wa kana sabr minna azimatan wa siapuna waktona kafan wa mi'asaman sabarna sabar insun sadaya wa kana lanana apa sabar saking insun sadaya iku jadi keangkahan wasiapun ayatun pirang-pirang pedang insun sadaya iku nugeli asap kafan ing epek-epek wangi soman lan tinggelang babawa kohama min rijali aizzatun maka ngabelah ing pirang-pirang sirah saking rijal saking pirang-pirang lanang oh aizzatun pirang-pirang kang gagah alaina madarat ingat insun suzrahum kanu dan utawi ya Aizzah iku ana ya Aizzah aku wa azlama iku kang leuwih baraka lan kang leuwih zalim sumata kalama kari-kari rarasan ya Yazid bikalamin kabihin kalawan rarasan kang ala wa amara lan marenta Yazid berasi kalawan sirah antus labayin taden salib ya bisan dalam negeri Syam bisan ing dalam negeri Syam nyaritakeun tentang peperangan Karbala nu insyaallah engke geus selesai urang mulai ti awal abeh nyaho kemudian Sayyidina Husain ge engke urang bakal nyaho kumaha di mana jadi gubernurna kumaha maotna Sayyidina Husain sabara lila Sayyidina Husain gitu kene Sayyidina Hasan jadi gubernurna di mana sabara lilana insyaallah meme Husain Hasan ke ya maka sakadang nyaritakeun we heulana mun engke ngajina teu prepare sanajan bari jeung ngabesan bakal nyaho mun kaselangku ngabesan atuh moal nyaho duh cenah ieu nu ngabesana dulur kiai alas tatangga mangkane geus mere duit cenah teh oh masalah aju di dituna dia ya dangdut ngeunaheun ya Allah beres peperangan dicacag ayat 70 nu gugur Sayyidina Husain mah ditebas leherna keur nyaritakeun sirah Sayyidina Husain tidinya dicokot sirahna sakumaha kamari geus beres wada'a bi Ali bin Husain aya salah saurang putra daripada Sayyidina Husain nu gering teu milu ka medan laga Ali ngaranna mentak baheula mah kos kitu tah Ali boga anak Husain boga anak Ali deui koba Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali jadi Muhammad boga anak Muhammad deui boga anak Muhammad deui boga anak Muhammad urang mah carang ban kos kitu carang urang mah tapi baheula mah kos kitu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ega Ali Husain bin Ali gitu kemudian Ali bin Husain bin Ali Ali bin Husain bin Ali ieu nu teu milu perang akhirna Tariq bin Mubarak datang ke Ali bin Husain Ali putra Husain dibawa
termasuk mamang-mamangna anu pada harita hirup keneh termasuk dulurna selain 70 nu gugur dibawa ka Yazid ditaikeun ka onta-ontana anu sangat hina manusia brul datang kabeh untuk menemui Ali menemui Tariq dan yang lain-lainnya ikuli baladin wa manzilin unggal negara jeung unggal daerah daratong kabeh hatta qadimu Damaskus sehingga datang ke Suriah Dimsyik Damaskus sebab memimpin harita adalah Yazid putra daripada Muawiyah nu tinggalna di Damaskus dibawa di Karbala Irak Iran kemudian dibawa ke Damaskus Suriah dibawalah ke itu manusia lantaran ribuan manusia ditenden dipas dibariskan di Duraji Babil Masjid Ajami di tempat di mana boyongan-boyongan tawanan-tawanan sok ditenden didinya jadi ditenden di tempat tawanan-tawanan didinya untuk memandang sirah Sayyidina Husain menyaksikan tidinya sirah Sayyidina Husain al-Mukarram disanggakeun ka Yazid ku Yazid kemudian diperintahkan supaya diasupkeun kana bokor tina emas terus ditenden di bokor emas dideuleu ku Yazid didinya nyieun syiran ngembang orang Arab kos itu sabarna wa kana sabru min azimah kami sobar ternyata sobar jadi kekuatan sobar dina harti ieu mah lain sobar anu sobar biasa tahan kami dalam rangka rombongan kami peperangan jeung Husain ternyata kesabaran kami pertahanan kami jadi menang ialah mulai fitnah anu luar biasa ketika Yazid mengalahkan Sayyidina Husain sekedarnya hobae ulah waka ngadongengkeun kanu sejen lantaran ieu mah sapotong-sapotong jeung motif dongeng ieu teh encan dijelaskeun nu mantak ulah wani-wani heulana ieu mah sakadar ngajelaskeun dongengna bae heula sebab naon engke ka ditu da urang memilah-milah teu beunang sebab Yazid Muawiyah adalah sahabat Yazid putra sahabat sedangkan ashabi kan nujum bi aihim yaqtadaitum ihtadaitum sahabat kaula percis kau bintang gemerlapan di luhur langit biayim iktadaikum iktadaitum kamana bae maneh nuturkeun meunang hidayah oh nu salah kabeh ge kok ieu bisa kos kieu ieu ijtihad lamun Siti Aisyah perang jeung Sidina Ali Siti Fatimah perang jeung Sidina Ali kan teu etis Siti Fatimah putri Kangjeng Rasul maknya perang jeung mantu Kangjeng Rasul nah ini disebutnya perang Jamal nah eta nu kos kadari itu teh teu pati didarongengkeun ku kieu sebab beusi salah motivasina salah cilaka ieu mah dongengkeun bae sanajan didongengkeun emang puyeng ieu urang ge puyeng ngalanan ieu mah kulawan ngadongengkeun kanu sejen iranan ieu mah asalnya hobae engke nu mantak kudu ditartibkeun ti awal kejadian motifna kemudian berangkat terus peperangan naon di nusa bener nama sebab ieu teh urusanana politik namun geus carita politik mempertahankan argumentasi siasat Sayyidina Husain asa kawasiatan Sayyidina Muawiyah boga aturan tersendiri deui ja aturan nama Al-Qur'an jeung hadis ti Kangjeng Nabi keneh dilanjutkeun ku ari ku Yazid putra daripada Muawiyah nah iyalah peperangan anu sangat dahsyat luar biasa nah ieu keur carita sirahna ditenden dina bokor kemudian ditingali ku Yazid sabarna wa kana sabru min azimah wa asyapuna yaqtana kafan wa mijaman doh pedang-pedang prajurit kami ieu bisa mutus-mutuskeun anggahota efek-efek pinggilang jeung sajabana sehingga apalako hadaha min rijali aisyatun maka bisa ngabulahkeun kana sirah-sirah ti berbagai tokoh-tokoh jelema-jelema nu marulia alaina nu madarat ka kami bahasanya na wa hum kanu aqwa wa azlama tetap jana memuji nu sabenerna mah
itu teh anu leuwih pohara tapi anu pembunuh nama ternyata doraka jeung leuwih zalim. Tidinya Yazid sebagai gubernur putra daripada Muawiyah nyarita bikalamin qabihin make bahasa anu goreng luar biasa. Nah ye sirahna dititah supaya disalib, diangkat ka luhur disalib. Ialah memeh diberangkatkan ke Mesir, ke Damaskus heula ke Syria, ke bakal diberangkatkan ke Mesir. Nu mendak engke di mana nu sabernan sirah Sayyidina Husain bakal dicaritakeun engke. Kos gitulah tak kabari ka Karbala. Waduh, kuburan Sayyidina Husain masyaallah. Berang peting pohara jasa. Hese urang hayang datang ka kuburan ka makamna. Jubal jelema. Sakumaha di raudhah, sakumaha di Baitullah bae. Urang kudu ngikuti arus bae terus kakarak datang. Datang ka ditu teh batur manu nyariu manu sararujud jeung sajabana. Tinggal urang bae jalain kos kieu zarah teh. Kitulah Syiah, kitu keneh di Abil Fadl. Pohara jasa. Kuari urang sejak di jero hati urang dek ngamulayan ibadah ka Gusti Allah. Sakumaha biasa ngaji selain minggu di lembur masing-masing ge digiatkeun pengajian-pengajian. Nu di masjid, di mushola, di majlis taklim mulai dikosongkeun lantaran serangan-serangan di luar kuari pohara jasa. Wahabi terus-terusan ngalengitkeun kunut, ngalengitkeun usolli. Riweuheun Wahabi mah aya nu kunut. Padahal di pasar Kemis bageus teu kudu diriweuh-riweuh boro-boro kunut subuhna ge henteu. Teu kudu diriweuh-riweuh nya kurang ngariweuhkeun kunut atuh subuhna ge geus henteu. Bejakeun ka Wahabi, udah jangan bingung-bingung gitu. Pangkas dengan subuh-subuhnya. Bingung-bingungnya nama subuh guys orang mah tuh aya subuh isuk-isuk lain dina waktuna. Ditanya kurang sia salat subuh isuk-isuk jipan aing hees. Pan hees batu wajib salat. Di mana ya kitabna hees wajib salat tuh. Pinter teh budak. Oh emang ge keur hees wajib salat. Oh kitab buat ijazah ge malah. Jago atau budak gak jawabna. Ayo sudang itu, ayo sholat, ayo babna kodoan. Itu kesi pasing-pasingan Gusti Allah. Tuh, jadi alhamdulillahirabbil alamin. Urang ngayakeun kegiatan ngaji di lembur ge digiatkeun guari sebab ieu Syiah terus-terusan. Salah cenah Kiai eta Syiah teh panjang dongengna ke urang bahas dina kesempatan-kesempatan. Nu jelas Syiah nu aya di urang mah teu pati beres. Wahabi cenah salah teh Kiai ai salah jasa dengan kurang pati bener. Ai salah jasa dengan kurang pati bener eta Wahabi. Naye sing hade di urang Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebak termasuk alhamdulillah Sunni yakni ahli sunnah wal jamaah solid. Aya ge pepeletekan Wahabi Muhammadiyah persis lah teu dianggap aya kosnu eueuh. Geus direncanakeun deuk asup ka wilayah provinsi Banten serangan Wahabi jeung Syiah. Atuh aya adapun nyana deuk dararatang atuh sabodo tinggal urangna be ulah goyang. Sakitu bae geus kajeun nu goyang mah di Karawang bae. Urang ulah goyang-goyang biasa bae. Ya teh jadi tegeran akidah urang sing hade. Anak urang sing hade, incu urang sing hade, urang mah nuturkeun guru urang nuturkeun guruna,
guruna nuturkeun guruna sampailah ka para tabiin, sampailah ka para sahabat, sampailah ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah punggal pengkol sing hade geus puguh kitabna, geus puguh pelanggaranana, urang menyekelan kitab salafus sholihin. Dimodernkeun boleh-boleh bae urangna nu milu modern. Akidah mah ulah dimodern-modernkeun. Agama ulah dimodern-modernkeun. Urangna deuk milu modern silahkeun bae. Sok bae sakadar jang cacampuran urang supaya ulah aya ketimpangan modernkeun awak urang. Tapi akidah jeung agama mah teu bisa dimodern-modern. Akibat dimodernkeun Quran dipotong-potong ayatna anu masih kene bisa dipake nu teu bisa dipake kunyana disingkirkeun. Nah eta kos kadaritu kan teu beres. Antak sing hade Islam datang ke Indonesia dibawa ku para wali Allah, bentukna ieu kos urang kos ahli sunnah wal jamaah. Di luar negeri mah geus dirarobah, walaupun negara Islam tapi geus berubah. Urang lamun di Yordania, lamun beja di Turki ku ari geus teu puguh, kitu keneh di Tunisia, kitu keneh di Maroko. Padahal negara Islam tapi geus berubah. Lebih di Indonesia mah masih utuh, loba kesulitan untuk ngarobah Sunni nu aya di Indonesia. Ieu berkat fadl Allah Subhanahu wa taala. Geus berbagai-bagai dirobah-robah tetapi tetap masih kuat keneh bae. Ya sing hade urang jan nungguan maot besi rubah-robah, naudzubillah ko mau datang ka asup Kristen, naudzubillah min zalik wa min zalik, ngagelok ka Wahabi ge, naudzubillah min zalik wa min zalik. Teh urang teh keur ngabahas tentang bugot, tentang pemerintahan namun teu disetujui ku rakyat, atawa pemerintahan anu keur didemo ku rakyat. Maka di tengah-tengah nyaritakeun bugot ki musannif hadzal kitab nyaritakeun tentang ngadirikeun negara, ngadirikeun pemimpin di negara urang mah negara Republik Indonesia demokrasi, tetap kudu aya pemimpin, presiden ngaran. Nu alhamdulillah mimiti Bung Karno, kemudian Bung Harto, mantas Soeharto sakedeung B.J. Habibie. Tas Habibie teka caritanya na kuar di mana ayana, kuletik meureun teu kanyahoan. Ganti mantas Habibie ku usaha geus ku Gus Dur, Megawati, kemudian atuh SBY, kuari mah presiden urang, ndek kumaha ge tetep presiden urang eta teh. Dek pantes dek teu pantes, presiden urang adalah Jokowi. Kudu diakui eta presiden urang dek kumaha ge atuh dek kumaha deui. Sakitu ge deres bisa seuri keneh. Artinya presiden urang eta. Kajim ku kumaha ge presiden urang.
dirasakan kurang setelah ganti presiden. Wih, dolar naik melambung, perekonomian kuari keur ngarayap, perpolitikan urang mun nyaho di jerona bakal sieun ngan lantaran teu nyaraho biasa bae urang. Nu mantak aya bagus tuh orang bodoh teh. Jadi tenang-tenang mau teh ku bodoh padahal di jerona mun dideuleuh ku urang aya naon sih di Indonesia lantaran kok prajurit Amerika turun ku hari aya di Bali, kok Cina bercokol di urang, kok aya di negara Timur Tengah nu ka urang, kok aya sababara pemimpin nu asup ka negara urang, aya naon di negara Indonesia. Ieu dek dikumahakeun jeung dek dikawanakeunana urang teu nyaho. Bodoh ngaranna, ku bodoh jadi tenang. Kalem-kalem bae urang mah bodoh teh atuh. Salat ge bodoh mah tenang bae. Allahu Akbar. Kumaha teh kumaha? Lah, mun ditanya Allah mah nyahoan ieu. Beres luhur teh jelema gos kitu teh. Atuh emang bisa rasa kitu atuh kumaha. Geus teh diutar diatur deui. Urang wapan salat teh mimiti ngatur caina wuduna ieu bener apa henteu cai sah tante dipake wuduna, terus make syarat, terus make rukun, beres wudu kemudian salat make pakaianana nu kumaha di samping jang nutupan aurat adab-adabanana lantaran ieu teh pan dideuleuh ku Allah pantes apa henteu sih menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku urang henteu make lepis los, make lepis, make kaos hideung pet dikatukangkeun salat Allahu Akbar beres geus. Lah cenah kieu ka Allah mah nyahoan ieu nyaho aing ge naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu. Beda tuh sia ngarep ka Allah kata Allah mah teu kadeuleuh ieu kumaha teh sia mah teu kanyahoan ieu ku teh sia mah sakitu ayana tuh kitu bae. Tapi lamun urang bisa ndeuleuh make mata hate ngadenge make ceuli hate isin salat model kos kitu teh henteu mah teu nana adab nu eueuh. Ieu tak urang teu perti kunaon eta bodoh, ku bodoh tenang-tenang bae biasa bae mun teu salat likum-likum beres ngarokok geus teu babacaan teh lah geus Allah mah nyahoeun nya dalil ngan eta dok Allah mah nyahoeun. Masalah bodoh jadi tenang geus di akhirat dage atuh bodoh ngaranna ge tenang bae kana mah di akhirat kalem bae di akhirat mantep ngeunaheun jadi bodoh al-amila madzhabalah nu bodoh geus teu puguh nyikut. Hati tepuku jegit kumaha madhabna bae. Kadang kos urang, kos ahli sunnah, kadang kos Muhammadiyah, kadang kos Persis, kadang-kadang kos itu tuh bodoh ngaranna gitu. Eta bodoh nu kos kararitu teh. Nah ieu urang bodoh politik teh nyaona naon jeung dibobodoh kuat. Sakumaha nu kukula dicaritakeun sabenerna teu pas Presiden Jokowi ku ari teh ngan begitu dek diturunkan lain teu mampu babari jasa nurunkan presiden teh gampang jasa sebab dipilih ku rakyat diturunkan ku rakyat ngomong mah kecil babari ngomong di negara demokrasi mah ada kekuatan terhadap rakyat cuman yang gantina saha jang gantina saha ieu nu hese teh cakula ge di bulan Rewah di bulan Rajab nyaritakeun jang ganti oh cenah ambalaya kiai siapa neuleuna sasa urang hartina hese jang ganti teh cokot partai Golkar teh solid lantaran Golkar teh kabagi-bagi lamun naik tu nu ieu ngamuk naik ti nu ieu ngamuk teh solid ngaranna patut teh jadi presiden teh bisa kos kitu sok diterangkeun bae aing jadi dosen sakedeung ieu lah ngaranna eta para raham nu ngomong mana cuna ganti nu jolobak kiai cocok kieu ganti sia mah teu paham politik cokot ku ari di petilu acak-acakan
cokot di berbagai partai pada tete kudu boga partai na acak-acakan teh solid boro-boro partai nu lain partainya nana ge acak-acakan teu kumaha bisa ngagantianana tuh aya jelema pinter jasa kuari di luhur aya teu boga partai peot jasa leutik jelema pinter eta keur dipermasalahkeun kuari siapa apa henteu nyanana jadi presiden siapa teu leutik jelema kuru leuwih kuru tibatan Jokowi atuh nu aya ge teu pantes ngomong eta meureun nah kuari dek dirapihan lantaran nu solid partai berarti kan aya nu main nu jago di Indonesia nu ngacak-ngacak partai geus diperhitungkeun gunyana lamun ieu partai solid engke bakal ngehajar diacak-acak heula gunyana teh sehingga eueuh partai nu solid hese jang ngagantianana kos gitulah seputar negara eta kakarak global encan mun dirinci tek kuari urang nyaritakeun tokohna ti Golkar ieu ti Golkar ieu patilu di babari nyaritakeun kos itu sapira Indonesia aja jelema rek kahitung tek hese amat tuh hese amat babari cuman ieulah keberadaan urang kos kieu hese kasolidanan diabadikeun perjanjian kaum Fir'aun beserta Fir'aunna dina Al-Qur'anul Karim nu kurang dibaca ieu falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighu falamma kashafna barang Gusti Allah ngalengit-lengitkeun kana siksa dengan pelantaraan dua kangjeng Nabi Musa siksaan diturunkan ku Gusti Allah ka kaum Firaun kemudian kangjeng Nabi Musa ngadoa leuyeuh ila ajalin datang ka masa anu nyana daratang kana eta masa yakni masana disiksa saminggu setelah saminggu leungit setelah leungit sabulan ke sabulan turunkeun deui siksa jebong gawan buang kawarah teu daek iman siksa deui saminggu ngadoa deui deui nang sabulan reda tetep teu arariman siksa deui ila ajalihum balik kumaha tah setelah kuari geus siksaan idahum yankusun siksa nama geus dieuweuhkeun ku Gusti Allah tapi ternyata hum yankusun ieu kaum Fir'aun teh ingkar jalir tina janji wa yusruna ala kufrihi terus makin menjadi kufurna Masya Allah gitulah kaum Fir'aun kuperna terus bae anu luar biasa Raja Fir'aun teh terus bae ngaku jadi pangeran teu kira-kira memantak Raja Firaun tina ratu tina raja kemudian ngaku pangeran hiji kakayaan berlimpah anu luar biasa ieu nu aing itu nu aing bro dipatok bro di juru malayah di tengah imah ieu nu aing itu nu aing ieu nu aing itu nu aing lu nandingan kakayaanana nomor kedua Firaun teu pernah sales macan salila hirupna nya nama gagah bae sehat baik sugih aya di nyana gagah aya di nyana beunghar aya di nyana jabatan aya di nyana cak nyana nu kos kieu mah pangeran geus aing mah ngaku pangeran jadi Firaun ngaku pangeran ku sebab gagah kaya di urang ge sebenarnya mah lain Firaun bae asal dibere gagah bae geus aku mah pangeran bae aya jelema tadina susah kemudian nyana dagang usaha kuari kaya raya eta nyana lamun nitah mang nyokotkeun sendal geus lain make curug make jempol suku bakal gitu tuh bakal itu sendal aing make jempol suku eta kapan sarua Firaun Masya Allah kan kadanan nyokot sorangan mah geus kajen aya anak buahna atuh make leungeun cek bawa atuh ka dieu itu ieu mah lain make suku noel lagi make suku trek
kan tuh sepatu aing jing suhun Gusti suhun mahalan sepatu jeung nyawa sia budak pohara amat sih tinggal sia aing pangeran sugih aya di Firaun gagah aya di Firaun jabatan aya di Firaun nyana ngaku pangeran aing pangeran ku ego nyana ngaku pangeran aya deui kecaletot omongan tapi ku sadar-sadarna ieu mah sasadar-sadarna leuwih pohara sadarna sehingga nanaon di alam dunia nu ayangan Allah doang ki halaj mah ngomong lagi anallah ulah Allah mentak ditangkap ge nya nama tuh Mansur Husain ditangkap ki halaj mah lantaran nyana ngaku Allah anallah di urang Sasiti Jenar nyana ngaku Allah begitu dipanggil ku kitu wali sanga bejakeun Jenar tidak ka dieu cek Siti Jenar eueuh Jenar cek dana eueuh Jenar di dunia Allah bejakeun Allah kita ka dieu gitu cek wali sanga kunaon nyebut Allah aing mah Jenar tolong itu coba geus Jenar jeung Allah eta ka dieu tandinganna wali sangat Allah jeung Jenarna tidak ka dieu eta nyana nyebutkeun eueuh Jenar ya Allah salah nyana geus aya di makom fana nyana geus aya di dinya hese nyaritakeunana ya halajar bae anallah jadi lamun nyana ngaku Allah dengan sadar urangnya lamun datang ka sadar jasa bakal kos itu ngan aya nu kontrol anu teu kontrol sok dirage aya jelema ngadoa ka Gusti Allah ibadah asal penting mah ya Allah ya Rabbi hampura abdi nomor kahiji abdi hayang dihampura nomor kadua abdi hayang deket jeung Gusti nomor katiluna hayang dibere berkah ya hirup abdi beres kepenting ngadoa deui tahajudnya na beres tahajud ngadoa ya Allah ya Rabb hampura dosa abdi nomor kahiji nomor kadua abdi deketkeun ka Gusti supaya boga rasa nomor katiluna abdi supaya kahirupan teh berkah beuting kitu deui tapakur nya jol setan assalamualaikum waalaikumsalam saya anu salam teh ka deuleu setan cek setan manehna doa ya Allah ya Allah ya Allah unggal penting manehna doa ya Allah ya Allah ya Allah aing ngendek nanya bae gak pernah aya jawaban teh Allah henteu Aisyah ibadah meureun geus belasan bahkan puluhan tahun haju ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah eta sia teu pernah dijawab betah nyata yakna ieu hayang aya jawaban sakali aja sia ieu terus bae ya Allah sanajan sia teu pernah aya jawaban ukur bingung jeung terus kenapa ulah jagain ulah ayo jawaban mah ulah diteruskeun jangan naon ge boro-boro ka Gusti Allah pangeran nu maha kawasa panjaksia sakilang urang minta cinta bae ka we hajo jawaban pun ngambek urang yang surat aju hayang balasan cek urang teh kutunggu balasannya aku sangat menunggu dengan penuh kerinduan budak ajo eueuh jawaban ti eta awewe pan urang kesel cek setan teh cecep cinta bae dia kesel atuh ieu ka pangeran cenah mah kawasa pan teu kadenge sora-sora najat heueuh nya atuh bakal geus diteruskeun eueuh pangeran mah eueuh atuh lah aing moal terus lah moal aya kos kitu mah jajan orang aing geus puluhan tahun atuh pangeran jan orang juga atuh ka aing mere jawaban sora ge atau kumaha makana ajak setan tuh babaturan jeung setan bagus gitu ya deh
nyanare besare barang sare ngimpi kapangi jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis dina impian teh maneh wau ka kula henteu ieu Nabi Ibrahim Masya Allah nuk ai salat sok dibaca teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim eta ya Ibrahim ditangkap dilepas hatur nuhun kula kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim aya naon ieu Kangjeng ka dieu aya di jero hate sia bimbang antara ayat Allah bener kan bener nu diajak ngobrol ka maneh nyaon teh eta ai nyaho jasaman dengan bangunna setan aju pada tuh sia nurut tadi nate jakian lah ja bener setan-setan ge omonganna nai bener mah meureun cokot tolol sakali setan bae cek Kangjeng Nabi Ibrahim ulah sok nuturkeun setan bae sanajan bener ngubruskeun atuh ayeuna mah kabeneran kapanggih jeung Tuhan Kangjeng Nabi Ibrahim eta kumaha abdi ngadoa ka Gusti Allah unggal penting ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok teu pernah mere jawaban nah dek dibere ilmu maneh ku kaula lantaran lamun maneh ngagelo umat bakal ngagelo cacak-cacak maneh anu tahajud unggal penting ngadoa unggal penting kemudian ngagelo ku gara-gara setan atau kaum murid maneh ulah gua gelo aju kudu kumaha tu keyakinanana ya cek Kangjeng Nabi Ibrahim maneh tata dina aya tahu aju kuari aya nu ngayakeun maneh sa Allah baheula ti eueuh ka aya eta ayana nang mesentan teh henteu aya sorangan aju kuarieu hirup sageus hirup ieu maneh napas diatur ku maneh lain can ngatur Allah lamun Allah nyabut bae kuari diayakeun we hirup jeung paeh nangsa nang Allah bener engke sia suatu saat ketika geus datang ke ajal bakalna nyawa keluar paeh ka moal paeh nangsa tamaekeun nang Allah kunaon riweuh-riweuh amat maneh teu kaya nang Allah kuari aya napas diatur ku Allah hirup maneh lempang ka kaler ka kidul kawetan ka kulon teh eta teh digerak-gerakkeun ku Allah kemudian ke paeh ge ieu teh ku Allah bakal dicabut nyawana kok ngadoa haju bimbang pendek amat si pikiran kitu kumaha maneh ngadoa ya Allah anu ngangkatkeun leungeun ka luhur Allah anu ngabisakeun ngomong Allahumma sa Allah atuh kok mana keur bingung keneh bae eta teh anu ngangkatkeun leungeun lain maneh Allah aju ngadoa Allahumma eta teh Allah bisa ngicipkeun Allah aju aya sora nu ngadenge Allah terus dipagahan ku Kangjeng Nabi Ibrahim di jero ngimpi teh dipanggahan terus lantaran anu magahanana Nabi nyulusup ilmu kamaripatan ka jero hate Masya Allah caknya bodoh-bodoh tinggal aing teh horenganan jaheuh ieu teh horenganan aing lempang ge ku Allah cicing ku Allah ieu ngangkat leungeun ge nang Allah kuari ngadoa ge nang Allah atuh hese-hese teh berarti Allah teh aya di aing ilmu marifat asup ka jero teu hese horenganan lamun langsung anu nganasehatanana anu mere ilmuna nabi nu mere ilmuna wali atuh langsung ka jero hate coba nu mere nasehat da Kiai Golkar nu kadeuleu bernera koneng set nu nganasehatanna Kiai PDI nu kadeuleu tanduh
anu nganasehatan kiai petilu berarti nu kadele kabah gambar